Mitra sadaya kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah Mangjaya aya hibar pangdu ati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Dongeng nuju dihanca ku Mangjaya carios nyambung nyata Duriat kabawa ajal. Duriat kabawa ajal ieu para mitra karangan Koswara kitu. Dina seri Marakayangan. Atuh para mitra sadaya tina judulna ge sakumaha nu digambarkeun kamari ku Mangjaya parantos doh kumaha buat cenah itu dongeng da kitu. Mangga urang teraskeun hanca dongengna para mitra ayeuna teh carios nyambung judulna Duriat kabawa ajal karangan Koswara dina bagian katilu. Mitra sadaya dongeng parantos dugi kanalika Yanti harita teh lebetnya disusulan kumang Emed kumargi di bumi aya tamu dupi tamu eta si oreng uana Wa Subrata jeung Wa Patimah kitu Wa Titim atuh duka Titim Patimah sanes ieu mah para mitra Wa Patimah ibu Titim sanes sinen sanes ibu Titim Patimah hong kapungkur duh sinen kahot para wargi. Ieu mah Wa Titim cenah para mitra sadaya mangga urang teraskeun. Torojol Bupati mah jeung Pasubrata kalaluar nyampeurkeun Bu Mimi jeung Yanti. Ngarasa keseleun pedacan araya asup padulah nyampeurkeun ka gigireun Yanti. Geura munjungan salam ka Wa tu Yan, ceuk padula. Heuh, menita mah geulis wae anak Wa. Meni geuni ieu aduh, Wa teh ngantosan hidep ti tadi Nyai. Ini dapat negara datang, geus datang. Bawa Wa teh ka dieu nya. Kamari ya Buldan nu ka dieu teh depungan hidap. Paingan Buldan kabung bulengan meni herang ngagencelang hieu geuning anak Wa teh. Solongkrong Yanti munjungan salam ka Bupati mah. Wa damang. Alhamdulillah Nyai. Syukur hidap sehat katempona mah ku Wa geuning Nyai. Pangestu Wa. Bada lesot sasalaman jeung Bupati mah terus Yanti sasalaman jeung Pasubrata. Wa damang. Alhamdulillah cager Nyai. Yura ka jero atuh ka jero. Mangga. Bering arasup ka tengah imah guk gek dariuk. Dina urutna tadi sedeng Yanti madiuk ngajajar jeung indung bapana dina kursi panjang. Yanti di tengah dihapit kuduaan yang hareupan Bupati mah jeung Pasubrata. Yanti ngeluk tungkul tewasa pikeun manehna paadu tetep jeung uana. Najan diteger-teger oge keukeuh para mitra dirina ngarasa asa boga dosa. Dosa pohara ku ayana dirina. Ti heula geus nolak ka cintana Cep Buldan. Dina hatena Yanti ngagerentes kieu. Moal bakal nyarekan geura ka aing Wa pameget sareng Wa istri teh. Eta di Mang Emed aya kitunya ngabohong ka aing. Nyebutkeun teu nyaho saha-sahana. Kanyataana mah geuning aya sepuh Cep Buldan nyatana jadi Wa. Sing tenang Kang Sukma senos kumaha kacinta abdi mung kanggo Kang Sukma nyalira. Tapi lamunan Yanti teu kapapanjangan. Lantaran kadenge Bu Mimi harita nyarita dariana keur ka dirina. Nyai anak ibu ngahaja.
saurna Wahidep teh ka dieu teh nya tebih-tebih ti Bandung. Taya sanes saja ngalongo ka hidep. Tah kitu anak king saurna teh sajabina teu ngalayat teh palai ngarengsekeun pasualan hidep jeung kaayaan hidep. Maksud apa? Ti payun pan ka dieu aya Cepuldan. Tayeuna oge pangna Wahidep ka dieu aya pakuat pakaitna sareng Cepuldan. Jentre pan harita Cepuldan aya maksud mandiri seja ngajak ngahiji laki rabi ka hidep. Sangem abdi mah perkawis ka jantenan nu parantos ka langkung teu kada diungkit-ungkit deui. Ret nyianti ka bapana terus ka indungna. Ret sakedeung ka bupati mah jeung ka Pasubrata. Luk tungku deui bari pokna neruskeun omonganana. Pasualan nu parantos rengse mugi hubungan kakulawargaan antawis wa istri kali ulah pamaget sareng abdi. Ulah dipakuat pakaitkeun sareng urusan cinta. Ngarahuh opatan jalma harita, ngarahuh lambat semunu eungap. Pangpangna keur Ibu Patimah jeung Pasubrata, asa dibenter gelap tengah poe ereng-erengan lain bobohongan. Bu Mimi jeung Padulah ge kitu sasat asa diwiwirang ku nu jadi anak. Teu sangka nu jadi anak bakal nyarita pohara peureusna. Nyai, abdi Bu. Sanaos kumaha anak king harapan ibu mah kali apa ngaharapkeun sangkan hidep nampi ka cintana Cepuldan, nampi panglamarna Cepuldan. Nya geulis dajan kumaha yakin hirup urang bakal senang, bakal aya dina kabagjaan seug saupama Nyai daek ngahiji jeung Cepuldan. Wahidep ngahapunten kana kalepatan Nyai margi cai ti payun nyebatkeun alim ditikah ku Cepuldan. Teu naon-naon saurna nu parantos mah mung ayeuna ngaharepkeun sangkan hidep nampi kana panglamar Wahidep nu seja masinikeun hubungan hidep sareng Cepuldan. Tak kitu anak king pamaksudan Wahidep oge nu sanyatana mah sasat seja ngajait hidep sangkan pinanggi sareng kabagjaan dina ngoning hirup rumah tangga. Nyai Padulah jeung Bu Mimi silih selang nyarita mangaruhan nu jadi anak. Sangkan ayeuna daek narima kacinta Cepuldan, daek narima panglamar Pasubrata jeung Bupati mah. Ngabandungan carita anu jadi adi jeung salaki. Bupati mah pohara panujuna. Manehna taya eureuna ungut-ungutan nya kitu de Pasubrata. Samanehna oge gede harapan yen ayeuna mah Yanti bakal lea hatena, bakal daek narima pamaksudan manehanana. Ibu, kumaha Nyai? Apa? Cing kumaha Nyai kumaha? Wa istri. Kumaha teh gelis anak uwa? Sok atuh geura nyarios sing tetelanya. Nya ngarah uwa nu jauh-jauh ti Bandung ka dieu teh henteu lantung tamuh laku teu luntang tanpa sejak kitu. Paroman Bupati mah biar marah mai gede harapan. Teu uwa, mugi kahartos kumanah uwa. Istri naon nu bade disangemkeun ku abdi saterasna. Ngeunaan kaayaan abdi, ngeunaan sikep abdi ka Kang Buldan. Tatagna keur nyaritana Neng Yanti kumpul deui pangacianana ayeuna. Uwa, terutami uwa pamebet. Cing kumaha, cing aya naon anak uwa aya naon. Pasubrata oge dina nemalanana estu dibarung ku pangharepan anu harepan endah. Pasubrata pohara panujuna mun laksana tema anakna kawin ka Yanti. Lantaran katempo dina rupa kana pamulu jeung tata titi. Yanti estu eueuh cawadeunana. Kaputusan ti abdi mah teu tiasa diganggu gugat, moal tiasa ditawis deui. Kumaha kitu Nyai? Kumaha anak king? Padulah jeung Bu Mimi caruringhat. Pasubrata jeung Bupati mah deg-degan jaba ngagebeg di para mitra. Tetep alim ditikahkeun sareng Kang Buldan teh. Yanti? Padulah jeung Bu Mimi nyarita setengah nu ngagorowok bari molotot ka Yanti tapi Yanti anggur males neuteub ka indung bapana. Sedengkeun Pasubrata jeung Bupati mah teu lemek teu nyare. Duanana leuleus satulang sandi asa kapupul bayu, tungtungna amak kapegung ngagidir nu aya huntu kekerot. Nyai sing karunya ka kolot ieu. Era ku Wahidep. Jabati kitu hawatos di ka Cepuldan. Pancena saur Cepuldan kajian teu boga pamajikan batan teu laksanakan Nyai. Cek Bu Mimi bari tutunjuk ka Yanti keheuleuna keur kanu jadi anak. Yeuh,
ulah ngerakeun pirang ngahiji pirakawi naon hesena cing kurang kumaha kaayaan Cepuldan sepuhna masih kena dulur urang jalmi beunghar reaketan reaketon boga mobil ge seueur nyai jabat Cepuldan teh kasep bager boga kalunguhan jeneng cing rek milih nu kumaha deui padulah setengah nganaha-naha kanu jadi anak sanaos kumaha kaputusan abdi mah panceg moal oleng najan aya pada muntangan moal rubuh najan pada ngadorongkeun sakali alim tetep alim abdi mah Bupati mah nulila jempe anak kirewek nyarita tarik naker Kayanti nyarita bari jeung ece geler sagala dan nyarita bari nangtung Yanti diasih dia dipikanya dipikadeuh teh batah teu daek mulang tarima rek disenangkeun ngadon nolak rek dijejehkeun ngadon merek geuleuh naon sababna make teu bogoh ka anak uwa teh naon uwa mugi ulah benu ka abdi pangna abdi teu bogoh mah teu bogoh we da soal ka cinta mah jeung ka asih mah sanes kedah disaurkeun namun nu langkung ti eta kedah dirarasakeun nu langkung teleb nu langkung antep kudu ngalakonanana cinta mah teu tiasa diatur ku batur cinta mah teu tiasa dikira-kira ku jelema sejen iwati kudu ngaranapanana uwa rasa bogoh nu tetep ka diri angin dirina nu ngaraoskeun Nyai geulis nung anak uwa abdi uwa jadi gamblang nama cidak nama hidup teh nolaknya ka anak uwa sanes nolak mung abdi mah teu purun margi sanaos kumaha ka putra uwa teh raraosan abdi mah asa kalancek we nu yakin asa raga beraraosan teh upami kedah ngahiji ngarumah tangga mah anaking uang ngangap kahidap teh geus teu asa jeung jiga nyai nah hidap poho deui apanan basa hidap keur sakola di SMP keneh bareng jeung uwa apan di Bandung kan tenan emut keneh mah uwa dugi ka iraha bae oge moal burung emut karaos kanya sareng ka asih uwa nu pohara ka diri abdi nah atuh bet ayeuna siga nu poho kana ka asih uwa jeung ka nyaho uwa uki maksud uwa nya mun nya hidup ngarumasakeun ka nya uwa mangsa ti heula mun nya hidup ngaku kolot ka uwa hiji kawajiban pikeun hidup mulang tarima ka uwa nya di antarana hidup kudu daek narima ka cinta anak uwa buldan karunya ka anak uwa beurang mina ngalamun ti peuting muring guling gasahan eta cenah inget we ka hidup baheula mah meureun basa hidup keur di Bandung basa hidup di SMP buldan can naksir da sasati hidup leutik keneh atuh anak uwa ge sakola keneh deui tapi ayeuna dina mangsa hidup geus gede anak uwa geus boga pagawean bari penghasilan leuwih ti cukup keur ukuran urang mah bet naksir ka diri hidup malah geus kedal ucap majarkeun teh kajian teu payu saumur-umur batan teu laksana ngahiji jeung hidup cenah kitu sanaos kumaha abdi moal tiasa nyaosan kepalai Kang Buldan teh moal tiasa nampi pamaksadan uwa hapunten sakali deui Nyai aya naon uwa mending oge dae ka anak uwa lantaran hidup bakal senang hayang naon ku uwa bakal diterunan bakal dilaksanakeun malah bisi hayang mobil ge ku uwa dipangmeulikeun Pasubrata nyarita bari ngebrehkeun pangbibita ka Yanti najan diolo di bibita tetep Yanti dina pamadeganana sasat teu ungut kalinuan teu gedag anginan nyarita anger tatagnaker uwa tong bujeng nemeh di bibitaku mobil sanos diolo ku gedong sigerong 40 tingkat abdi mah moal kersa bogoh uwa teu kenging disamikeun sareng harta banda bogoh teu tiasa ditukeurkeun ku harta banda teu tiasa dibibitaku kasenangan bogoh anu murni hartosna manusia sajati cinta murni cinta sajati cinta nu tanpa pamrih cinta nu teu disarengan ku pangarahan be teu asna keur geuning ibuna cek Pasubrata ka Bupati mah nya dasar walon Bupati mah humandeuar padulah atawa katelah juragandulah jeung Bumimi lain deui ngarasa amekeunana ku ayana nu jadi anakna mangsa ayeuna sasat geus ngawiwirang ka diri manehanana geus nyerahkeun kanu jadi kolot para wargi sadaya ngaso heula ngaso
Tingali keayaan kitu antukna Padulah jadi ambak. Teu asa-asa deui gantawang Padulah nyentak ka Yanti. Yanti, maneh montong ngerakeun kolot. Montong ngawiwirang kolot. Cing atuh sakali mah sing nurut kana jadi kolot. Turunan saha atuh maneh teh meuli badal-badal teuing ha? Apa? Yanti dicarekan ku bapana bari hareupeun uwana lain deui ngarasa tugena. Bat kakaraeun dirina dicarekan lak-lak dasar kudu jadi kolot. Matak hatena asa ancur tugena nyeri hate. Sedih. Dua dampaleungna dipake nungkupan beungeut si panon murubut maseuhan pipi nyegruk ceurik ka nyerian. Di alima teu bogoh. Kana kumaha tuh apa? Lah, mewek kelas polon sia. Ya Yanti, mun miharep ka maneh nu sejen teu naon-naon. Kumaneh ditampi koge bapa moal ngambek. Ieu pan anu ngaboga anu bogoheun ka hidup teh dulur urang, ku hidup ditampi sarua we jeung ngabengkakeun hubungan ku keluargaan. Icing atuh sing mikir, ieu sing mikir. Beki komo amarahna Padulah nyarita bari ejegeler nangtung. Curug meuni bentik-bentik dipake tutunjuk kana beungeut Yanti. Bu Mimi ngarasa watir oge nemponu jadi anak ceurik ngadinggiut alatan dicarekan ku bapana. Jeung memang najan sakumaha ambakna ge asa teu pantes, kudu ngedalkeun amarah hareupeun sema. Gancang harita meper nafsu nu jadi salaki. Bu Mimi nyarita harita teh. Apana parantos atuh isin? Moal nyeseulan si Nyai payunan uana, isin atuh ah. Karunya dikasih Nyai na ongko. Dah, saruana, ya ibuna. Mun budak teu dikerasan eta teh sok tutumaneun. Rasa maneh kolot bageur, rasa maneh kolot tara di kukumaha. Hayo wangkelang, badang, teu nurut. Ih, sagala rupi oge ieu moal tiasa rengse ku amek-amekan, ieu apana? Tos heula ada anak urang teh geus gede, teu pantes dicarekan lak-lak dasar. Moal aya hasilna kalah kacape we ngambekna. Batan hasil maksudna. Gek de Padulah diuk setengah ngabebeutkeun bujur kana kursi. Kece serang akang. Kumaha ayi, kumaha geuning bet kieu kajadianana ieu teh. Heran keur ece mah. Walon Bupati mah murukusunu. Bener. Mata keuna keur cing rek dikumahakeun deui atuh. Rek nyarita naon deui ayi Mimi teh. Saruana Pasubrata ge teu bisa nyumputkeun ka keuheul jeung ka amekna pedah Yanti nolak kana pamaksudan maranehanana. Hapunten ku kajantenan dinten ieu. Mung panuhun mugi ulah dianggo manah teuing. Pasihan heula dangka, pasihan waktos. Antawi sabulan atapi 2 bulan mah. Manawi leler emutan pun anak kapayuna mah. Ngahaja leuleuy jeung anca nyaritana Bu Mimi. Sangkan lanceukna jeung dahuanana bisa leler amarahna. Kumaha ibuna geuning kitu cenah teh? Pasubrata neuteup kanu jadi pamajikan. Kumaha apana we ibu mah lah? Bupati mah anggur masrahkeun kaputusan ka Pasubrata. Ayi Mimi, abdi Kang. Ayi Dula, abdi Kang. Padulah lalaunana keur nemalanana. Teu naon-naon. Ditempoan heula sabulan. Sugan jeung sugan si Nyai leler manahna. Sugan ke malilir pikirna. Engke meureunan sabulan ti ayeuna akang jeung eceuna malah jeung sincepna sakalian bakal bugukeun deui ka dieu. Kitu ayeuna namanya. Ayeuna mah kitu anu penting mah. Ponyuk sumang sejang ngiringan abdi mah Kang. Kumaha ieu Mimi? Pasubrata ngareret ka Bu Mimi. Teu kinten bingahna ku ayeuna kasauran ti akang nu langkung bijaksana. Mugi sasihan nu bade dongkap mah. Kaayaan pun anak teh teu saperos ayeuna-ayeuna Kang. Nuhun bireh akang parantos masihan lolongkrang saheulaanan ka pun anak. Pokna Bu Mimi ngarasa bungah ku ayeuna Pasubrata daek mere tempo waktu heula. Tapi kade ayeuna Mimi oge aya dulahnya. Seug saupamana sabulan nu baris datang dina mangsana ece ka dieu. Heuga aya Yanti sarua keneh jeung aya saperti ayeuna. Wah, geus meureunan semet dieu urang duduluran. Lain kitu apana? Cek Bupati mah bari ngadila ka adina. Terus menta kaseluyuan ti Pasubrata. Ya kitu teh lah ayeuna mah geus burit ongko bisi poekeun di jalan. Jeung bisi sincep geus balik ti Jakartana. Iwah urang balik ibuna. Hayu atuh dalila di dieu ge keur naon atuh matak-matak tugena.
Entre paneup Bupati mah Kanyanti baripokna. Eta mah pikiran heula untuk rugina nyanyainya. Nah mending daek anak ua bari bakal senang-nangah ning. Bari hubungan babarayan urang manyang apanyang apunyung atawa milih nolak bari hidup bakal sangsara jeung dulur pegat. Regepkeun gerak ku hidup. Anak ua pan kasep pohara jeneng boga kalungguhan luhur pangala gede boga mobil sedan leuwih alus batan sedan ua. Macak pantes ka anak ua loba nu bogoheun, loba awewe nu naksir, loba awewe nu kaedanan, bari kalolobana mah awewe nu baleunghar, awewe nu kolotna jelema jegut, jelema kaya, barudak awewena atuh kasebut luhur pendidikanana. Nya kitu anak ua mah heueuh cek buldan, pan kanyai ge saurang teh bogohna kanyai wungkul, ku kituna ua mi HP-nya. Muga hidup ulah salah pilih, ulah nepikan mikahayang, nu mikahayang diantep, heug nyai mudag-mudag dulian. Bari tacan karuhan bakal mereka senangan ka diri nyai. Moro jula ngaleupaskeun peusing ngaranna. Kaharti meuli nyai. Kahartos. Kapaksa Yanti nemalan bari tumungkul. Ebre harita para mitra budina alun nguyung. Cipanon juuh masihan pipi. Jadi daek meuli nya ka anak ua acep buldan. Bupati mah nyoba-nyoba ngolongan deui kaayan hate Yanti para wargi sadaya. Alim. Bupati mah meningalengak bakat ku amek para mitra sadaya. Sugan teh moal anger kitu jawabanana. Ari teun tetep geuning Yanti mah dina kaputusanana. Yo apana urang mulang lah. Ayo mimi ayo dulah. Sing bener atuh ngawalah budak teh nya ulah sina bangkelang kitu. Ulah sina mawa kalep sorangan babakuna mah. Nyerakeun matak jengkel. Leos kaluar gejelig Bupati mah miheulaan turun kaburuan. Kebat muru mobil nu ditunda sisi jalan. Tekung silila torojol Pasubrata nyamperkeun. Sedang di lawang pantonga janteng Bumimi jeung Padula. Yanti mah katempona duka kamana. Sanggeus aya tukangan setir gancang mobil di starter gerung maju. Ngabelesat lumpat mapai jalan desa. Kebat kawetankeun. Dina nyetiranana sasat satakar kebek Pasubrata teh abong keur amarah. Memawi para mitra keur amak teu menang nyetir kitu teh akibatna. Pilih cilaka bakuna keur amak keur mabok. Ai keur mabok teh para mitra eta seueur tinggal leueut. Ai cai herang mah mabok paling bungkang tapi eta para mitra nu ngandung alkohol seueur tinggal leueut mabok atuh. Malah teu kenging nu mawi ku agama ge dilarang para mitra, diharamkeun malah mah kitu. Mangga ngaso heula ngaso.
Diresepkeun para mitra, Yanti harita ngermaneh di jero kamar. Nyegeruk cerik bari nyuuh kana tumpukan bantal, tu genah pohara ku kekecapan nu jadi bapak. Nyeri hate ku omongan nu jadi ua, make menta tempo sabulan sagala. Para wargi sadaya. Padahal tong boros sabulan para wargi sadaya. Keur Yanti na jadi tempoan 10 tahun oge moadek daek kangaran Buldan. Tetep nungancik dina tungtung hate ma Iwati Sukma Wigena. Ngan kangaran Sukma Wigena dirinya Yanti bakal masrahkeun raga jeung nyawa. Kasawang ku Yanti hirup bakal senang tumanina. Rumah tangga bakal harmonis lantaran didadasaran ku silih pika cinta. Diamparan ku silih pikanya nu taya wates wangana. Ari Sukma nu jadi implengan ning Yanti keur dipieling. Harita teh para mitra ku Yanti nu keur dipieling ku Yanti ayeuna keur nyuuh di jero kamar luhureun kasur. Ngagugulung banta jeung guguling harita keur disanghareupan ku inung bapana. Nyatana Bahdira jeung Ambu Emi. Sukma anak abah. Abdi bah, walon Sukma hatena deg-degan. Lantaran nu jadi bapak bet siga nu nyaritakeun pohara dariana kadirina. Tadi pada balik ti kebon Yanti, Sukma nyimpang heula ka babaturanana. Ngobrolila jeung babaturanana nya balik ka imah rada buik. Kabeneran inung bapana geus araya di imah padahal waktu tadi init ka kebon. Yanti mah inung-inung bapana keur areubeul. Dah keur ngahanca paculeun di sawah nu di Ciwaru. Bahdira harita sajeroning yang hareupan nu jadi anak teh paduduaan teu tingalin. Padudanana teu tingalin ngelepus terus udud padudan. Sengit bakona meuni nyambuang matak seger. Nya kitu Ambu Eme tingung ngora tug nepi ka ayeuna geus nini-nini kana nyeupah tara elat. Nu mata katitenan waosna ge beureum kulua. Nya kitu najan Bahdira katut Ambu Eme kaasup geus aki-aki jeung nini-nini tapi jarak jag keneh. Malah maranehna sajabati kuat kaduga keneh ngurus pakaya. Nu maranehanana oge sakapeung sok babantu kanulian. Kula kuli keur namah-namah resiko dapur. Ongkoh da kaasup walurat najan henteu ari kaasup sore ngabubur isuk nganggur mah. Lain. Aya beja nu kacarima ku abah cenah hidup sok reuleuh jeung Neng Yanti putra Juragan Ulah. Urang babakan beuneuy nya kitu teh Sukma. Mohon bah walon Sukma lalaunan dina hatena mengagebeg oge teu sangka manehna nu hubungan jeung Yanti bari sacara susulumputan sieun kanyahoan ku kolotna jeung ku sepuhna Neng Yanti ayeuna bet geuningan geus dikanyahokeun ku bapana. Geus heubeul teh kikituan teh. Parantos 3 tahun bah. 3 tahun. Bahdira ungut-ungutan ketruk ngetrukeun padudan kana asbak awi. Geus kosong tuluy dieusian deui ku bako mole meunang ngaluarkeun tina dompet kulit. Gur diseungeut terus diudud. Meuni peureum beunta bangun nu pohara nikmateunana. Geuning geus lila euy. Eta ibu ramana Neng Yanti heuh Juragan Ulah kali Neng jual mimi. Parantos uningaeun. Kupina mah teu acan bah ongko da abdi ge tara ameng ka bumina. Kitu esok ameng sareng sok tepang teh di kebon atau napi di Serang. Da sieun bendueun atuh di benduan ku mun ka abdi engke ari abdi bade terus terang mah kitu. Oh, geuning gawas lain lalaki make sieun diambek sagala. Bahdira neuteub seukeut anu jadi anak. Pangna teu acan terus terang teh margi abah sareng ambu teu acan di pasian terang. Maksudnya pemikan tenan mah Neng Yanti parantos kaluar sakolana. Nami abdi bade wakca balaka ka abah sareng ka ambu kitu bah. Lalawora hidup euy anak ieu. Bet bobogohan deui jeung anak jalma jegud. Jeung jalma beunghar. Atuh sarua we jeung biit ngedeuk-ngedeuk pasir jog-jog geuli buah loa cecenet maneh kiara. Tak kitu nu matak we mun dibandingkeun antara urang jeung maranehanana. Sawa jeung bonteng ngalawan kadu atuh. Mangkani sakanyawa abah nu jenengan Juragan Ulah kali juag gigi. Jalma abul ku payung butut, jalma nu reueusna keur ku kaya dirina tak kitu.
namun sanaos kitu perkawi antawis abdi sareng Neng Yanti mah panos janji bah bakal hirup ngahiji laki rabi disarengan ku rasa cinta sajati. Oh, cinta deui. Rumah tangga teh cukup silih pika cinta wungkul Sukma. Tapi aya faktor-faktor sejen anu ngarojong kana keharmonisan rumah tangga eta. Kakara rumah tangga bakal abadi, bakal tenang tumanina. Ku kolot katingalina teuis ceuli herang mata lamun sig aya pangrojong tinu jadi kolot ti dua pihakanana. Ari kitu abah teh satuju abdi cinta ka Neng Yanti. Sukma netep ka bapana para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Mitra sadaya Abah Dira bapana wa Sukma ngadenge pertanyaan kitu tinu jadi anak kate kalah kasiri kate mong huntuna ompong geus loba nu murag huntuna tibatan nu napal lain teh satuju Sukma ngan lamun bisa mah neangan we nu sejen bari nu ginaha nya anak ieu neangan nu awe sejen atuh nu satahap jeung urang sababad jeung kaayaan urang da aya pariwasa atuh wajah jeung wajah sedengkeun urang mah syukur taneuh riket kitu neangan taneuh riket deui we urang mah cek ambu emeh nu jempe tita tadi ka kara harita milu nemrong ku omong maksa jereng amba sareng ambu kumaha Sukma api-api nu tacan ngarti sok terangkeun amuda lain kala ngahenen we atuh Bah Dira ngagonyak ka ambu emeh nu digonyakna tibang nyerenge sarua katemong de ompong saware Baku abah nama geus ngaheureuyan teh nya ka kami teh nya. Oh, kami mah sok gergeteun ari teu ngaheureuyan ka nyaneh jatuh. Gergeteun kumaha ari abahna? Gergeteun teh pang-pangna sok inget wae kana nostalgia. Masa lalu terbayang kembali masa kita sedang berpacaran dulu di pancuran yang cainya ngagolontor herang ngagencelang. Ari naon teh sok ngacaprakna keranya. Tong dipieling mangsa baheula mah ieu lantaran sudah berlalu ketangnya taya salahna masa lalu yang indah dikenang selalu kitu tungtung Abah Dira jeung ambu emeh sariduanana siga nu suka bungahna keur para wargi dul hadalah Sukma ge milu nyerenge seuri nganya kitu duka kumaha hatena mebet manteng inget bae ka Yanti pang-pang nama melangsa lempang sok sieun Mang Emed bebeja ka sepuhna Neng Yanti ngabejakeun yen Yanti jeung dirina Sukma kapanggih di kebon pasir sok sieun dibejakeun deui para mitra harita teh Yanti jeung manehanana keur ngarobrol paduduaan bari silih hotel katempo ku Mang Emed harita teh para mitra Sukma ngalenyap
jeung rumasa dirina ngobrol hotel jeung Yanti. Pohara gede dosana lantra eta dipahing pisan kudu jadi kolotna. Lamun seug kapanggih aya kaayaan kitu, mun panggih ku bapana Yanti geus pasti meureun Yanti dicarekan, manehna ge pasti kabarerang. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadaungkeun ieu dongeng. Harita tuluy amu emeh nyarita. Sukma memang teu salah omongan Abah Hidep teh ye. Leuwih hade Hidep ngajauhan neng Yanti neangan deui awewe sejen. Rek kaparawan rek rana teu nanaon, rek sahanapeun ge reka nu saumur saluhurun ge teu naon-naon. Nu penting asal urang sababad kaayaan urang jeung urang kitu. Cek ambu emeh nyarita Daryanaker. Najan kitu sajeroning ngomong teu poho bari ngagilir-gilir sisi. Nah ambu Sukma kerung. Lantaran ambu mah melang salempang sieun neng Yanti teu disatujuan ku sepuhna. Hidep teu ditarima ku sepuhna neng Yanti, kumaha engke mun hidep disia-sia? Kumaha engke mun hidep dihina basa? Nu nyeri teh nu bakal peurih teh lain hidep. Lain hidep wae tapi ambu jeung Abah bakal kaciwit kulit ka bawa daging ujang. Waktos nasee perwargi sadaya. Duwi ka dieu para mitra sadaya carios nyambung. Nu judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal. Duriat Kabawa Ajal. Dongeng karangan Koswara. Ayeuna bagian katilu, insyaallah enjing teraskeun bagian kaopat. Sapunyere pegat simpai paturai.